Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng katepang deui sareng simkuring Neni Nur Alia dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dangetaena simkuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan narjamahkeun idiom. Ieu masih aya dina bab tarjamah nu aya di kelas 10. Sataacan langkung jero medar ngeunaan narjamahkeun idiom, yuk teken heula tombol subscribe tur like. Nah, tong hilap. Dina medar materi ngeunaan narjamahkeun idiom, di dieu kuring yang dibagi kana sababaraha bagian. Nu kahiji aya wangunan idiom, teras aya wanda idiom, aya narjamahkeun babasan atanapi paribasa. Nu kaopat contoh narjamahkeun babasan ti Indonesia ka Sunda atanapi sebalikna. Urang lajeng kana padaran nu kahiji ngeunaan wangunan idiom. Medar perkara wangunan idiom. Idiom asalna ti bahasa Yunani, nyaeta nu ngandung harti khas, mandiri, atawa khusus. Numutkeun Yayat Sudaryat, idiom nyaeta pakeman basa atawa wangun basa mandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna. Sajalantrahna teh sagemblengna. Ganti dina ngartikeun hiji idiom teu bisa diartikeun sakaligus. Jadi urang kudu mika paham makna anu sabenerna. Jadi aya harti injeuman. Eta ngeunaan wangunan idiom. Salajengna simkuring baris medar wanda idiom. Wanda idiom dina basa Sunda teh seueur pisan. Di dieu nu ku simkuring baris dijelaskeun aya 4. Nu kahiji aya babasan jeung paribasa. Paribasa sami sareng istilah peribahasa nu aya di Indonesia. Kumaha sih peribahasa teh? Nu contohna berakit-rakit ku hulu, berenang-renang ke tepian. Eta contoh kalimah peribahasa anu ngandung harti injeuman. Jadi naon sih paribahasa teh? Paribahasa teh babandingan nu jadi perlambang lakuning hirup atawa runtuyan kalimah anu geus puguh pok-pokanana. Jadi paribahasa mah kalimah anu ngandung harti injeuman. Contoh paribahasa dina basa Sunda nyaeta hirup teu neut paeh teu hos. Atawa lamun babasana nyaeta amis budi, panjang leungeun, jeung rea-rea deui. Wanda idiom salajengna aya gaya basa. Gaya basa nyaeta rakitan basa anu dipake sangkan bisa nimbulkeun pangaruh anu leleb karaosna kanu ngaos atawa ngupingkeun ku jalan ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejenna. Gaya basa lamun dina Indonesia mah sami sareng majas. Seueur nya aya nu disebat hiperbola teh, lamun di Sunda mah disebutna rarahulan. Aya personifikasi nyaeta mijalma teh jeung rea-rea deui. Mungkin ieu urang bahas dina video anu sanes. Teras wanda idiom salajengna aya cacandran. Cacandran nyaeta caritaan karuhun anu ngagambarkeun kaayaan nagara, jaga atawa dina zaman anu kasorang. Maksana kumaha ieu? Janten cacandran teh
carita-carita ti karuhun baheula nya anu ngagambarkeun kaayaan di zaman anu geus kaalaman. Contohna aya cacandran Bandung Heurin ku Tangtung. Ieu gambarannya yen Bandung teh bakal heurin ku Tangtung, ieu kabuktian kiwari Bandung kuat pinuh ku jalma. Heurin usik paribasana mah ieu mah pateteep geus langka nu disebut buruan teh nya eta. Teras aya oge cacandran Cianjur Katalanjuran atawa Wanayasa Macangkrama jeung rea-rea deui. Teras anu kaopat wanda idiom nyaeta uga. Uga teh ramalan atawa prediksi anu patali jeung kahirupan. Jadi ieu mah ramalan nya dina hiji waktu ngeunaan hiji kajadian. Bisa jadi kajadian anu rek kagambarkeun teh boh pibungaheun atawa pisedihieun. Contohna aya uga jagamah barudak nganteuran kanu digawe mawa kejo dina iteuk. Ieu nandakeun nya yen gawe teh nya ayeuna mah teu kedah bebekalan. Buktina aya nu dagang di pagawean. Sapertos kitu. Seurnya nu kalebet kana wanda idiom aya kapamalian nya. Pamali urang apalnya jadi larangan-larangan anu sok ku karuhun atau ku kolot urang Sunda anu dilarapkeun ka urang. Contohna pamali ulah diuk atawa ulah cicing di lawang panto bisi hese jodo atawa nongtot jodo cenanya. Atawa ulah mandi pabubeurang bisi tereh peot kitu nya. Eta contoh kapamalian-kapamalian nya. Ieu wanda idiom dina basa Sunda. Saterasna nyaeta medar salah sahiji idiom nyaeta babasan atawa paribasa. Di dieu aya contoh nya babasan tina Indonesia saumpama ditarjemahkeun ka Sunda janten sapertos kumaha. Nu kahiji aya babasan murah senyum. Saumpama ditarjemahkeun ka basa Sunda lain mirah seuri nya, tapi tiangan babandingan anu sarua nyaeta amis budi. Ieu artina sami nyaeta someah. Nu kadua aya ada udang di balik batu. Saumpama ditarjemahkeun nyaeta aya nu di anjing cai. Ieu maknana sarua nya. Terus nu kadua air susu dibalas dengan air tuba. Di Sunda nu asih dipulang sengit. Saumpama aya paribasa mati segan hidup tak mau. Lamun dikasundakeun hirup teu neut paeh teu hos. Terus lamun aya tong kosong nyaring bunyinya. Dina basa Sunda nyaeta lodong kosong ngalantrung. Jadi dina narjamahkeun babasan atawa paribasa hideuk lain ngartikeun perkecap tina bahasa aslina. Tapi hideuk teangan idiom atawa paribasa anu deukeut hartina. Jadi babandingan basana anu sarua makna jeung paribasa ti asalna. Sapertos air susu dibalas dengan air tuba. Ieu kan ngandung arti kebaikan dibalas dengan keburukan. Dina basa Sunda aya babandingan basa anu hartina sarua. Nyaeta nu asih dipulang sengit. Jadi lain dihartikeun cai susu dibales ku cai tuba. Nah, eta lepat. Lamun aya kalimah
teras nyebatkeun paribasa air susu dibalas dengan air tuba hidup, air susu dibalas dengan air tubana diganti ku babasan atau paribasa nyaeta nu asih dipulang sengit kitunya. Kumaha tiasa dipikahartos. Ayeuna simkuring baris masihan contoh narjamakeun babasan jeung paribasa. Dina narjamakeun teh kudu endahnya. Jadi hiji tulisan boh kalimah atawa paragraf pasti ngandung kaendahan ya. Boh sastrana, boh gaya bahasana ya. Nah, kumaha carana dina narjamahkeun eta kaindahan atawa kaendahan dina bahasa aslina teh teu robah. Kitu oge maknana. Contohna lamun aya kalimat dina Indonesia, saya melihat dengan mata kepala sendiri kalau ia pernah mencuri. Anu ditandaan beureum ieu mangrupa paribahasa dina Indonesia. Jadi ieu urang teangan paribahasa anu hartina sarua atawa padeukeut jeung paribahasa di basa Sunda. Jadi lamun ditarjamahkeun teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Kuring nyaksian yen manehna kungsi maling. Melihat dengan mata kepala sendiri, ieu mangrupa paribasa di Indonesia. Nu saumpama ditarjamahkeun nyaeta jadi teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Sabab ieu maknana sarua atawa babandinganana padeukeut. Kecap saya ditulis saenggeus babasan atawa paribasa. Ya, jadi saya kuring kalau ia pernah mencuri. Nyaksian yen manehna kungsi maling. Jadi dina narjamahkeun ulah perkecap ya. Misalna saya kuring melihat ningali dengan ku mata panon, kepala sirah sendiri sorangan. Jadi kuring ningali ku panon sirah sorangan. Ieu lepat nya, nu sapertos kitu lepat. Lantaran dina narjamahkeun babasan atau paribasa hidup lain ngartikeun eta paribasana nya teu perkecap. Tapi teangan babandingan makna anu padeukeut. Melihat dengan mata kepala sendiri ieu sarua jeung paribasa di Sunda teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Ngan sapertos kitu nya dina narjamahkeun babasan jeung paribasa. Mugia tiasa dipikahartos ku hideuk. Dina tugas nu mingguan kamari masih keneh seueur anu lepat dina narjamahkeun paribasa. Seseueurna ditarjamahkeun perkecap. Padahal nu tadi teh aku beri jelaskeun dina narjamahkeun babasan mah hideuk teangan babandingan makna anu sarua jeung paribasa anu asalna. Kitu ya. Kumaha? Ayeuna rada aya kelemeng-kelemeng ngeunaan narjamahkeun babasan jeung paribasa. Mugia tiasa dipika paham nya ku hidup sadayana. Rupina mung sakitu anu tiasa ku simkuring didugikeun. Hapunten saupama seueur kekecapan anu kirang merenah tur kirang ngeunteub seureuna. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.